Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalir neng. Nya pugoa. Aduh, pas di nyambungan tehnya neng. Capek Gusti. Sarang saya tadi sarang emak aya emak. Nya emak Ibi-ibi. terus teh ibi-ibi kitu we jeung sanesna. Lain neng. Nya Eta pesanan teh aya wajib ranginan di jero aya. ya atuh. Sarang eta aya. Biasana. Ieu geuninganan naon? Naon? Lah, naon di ngaranna? Wajib. Lain wajib. Weh, Lain. naon? Besot aya besot. Besot. Aya sadayana oge diasup-asupkeun ku Neng. Dibebas-bebaskeun. Bebes-bebeskeun ku Neng. Sabaraha guru heulnya neng tanya dagingnya. 3 umeureunana teh. Ah, kos mah hawa. Da di kieu-kieu teh nya ka tempat teh nu ibu-ibu mah galede aa. Galalede. Heeh. Gusti, saha nu jaga goahna nih? Duka cenah mah eta Ibi-ibi ti mana? ibi-ibi ti kulon cenah. Oh, nu masakna saha nih? Bi sahanya Genut apa begang? begang cenah ibi-ibi nama. Lamun nu begang kitu mah sok tara eta pan. Lain biasanya nu montok nu sok ngeunah masakan aman nih. Tapi begang eta nih? Heeh, begang ieu mah. Cobain heula we nya masakanna enak apa henteu. Lain lain bulan puasa ya kuah dibongkar sekaligus eta neng. Tapi tadi neng papuket mana teuing jeung ibu-ibu. Aa, lamun aa nyaho nya. Meleng saalit mah nya. Geus eueuh deui nya ku batur. Aya saacan eta teh langsung asup-asupkeun ku Neng. Tapi neng lihai nya sakitu mah. Atuh kudu lihai. Tah gitu neng kadang-kadang melatih kecepatan ka neng supaya cing. Supaya dina papuket jeung ibu-ibu tina palebah susuguh dina keur hajatan teh kudu rada lihai. Nya pan kadang-kadang ning keur diasongkeun marada parura-pura. Tapi palebah melengnya neng. Heeh. Saipol bet anu hajatna. Nya laleungit. Papuket langsung laleungit. Heeh. Tapi neng sanes dilatih ku rada kapake meureun nya. Nya rada kapake atuh Kalian kalian tiadanya atuh Gusti lincah langsung amanya kadang ngajarkeun nengnya dina sagala kecepatan tangan kecepatan naon teh bisi aya dina mangsa keur kituna neng nya tapi eta dagingnya sabaraha guru heul nya cenah mati lu tapi duka kadang dua kadang dua pan kadang dua lain teh rada hariwang tadi teh si Neng katanya pesanan ieu wajib jeung ranginan bisaeun moal mabas-mabaskeun eta kana wadah eta cetek kitu nya lain paur Neng sieun ka Soledad apa kumaha lah gering lebah dinya mah cuman ieu mah cek paribasana kitu teh bisi Neng pan kayaknya meleng wae kitu Neng loba luman lamun kitu nya tengah lamunnya di ditu mah nya henteu atuh lain eta nu masakna kan begang ini heeh begangan henteu montoknya biasana nu mararontok ning anu sok ngareunah pasakanan nya sugana atuhnya ngeunah sarua bae meureunnan sarua wae si eta ge prediksi menurut AA gitu da bawa aya jelema mah pan pinter meureunna nu kumaha oge ai pinter masak pada moal mungkin meureun teh pinter masak mah dipanggil mah mungkin dipercaya meureunnan lobaan teh neng bieu nyambungan seueur papuket rek asupna oge hararese mana teh bau hasil awak neng pugu ieu teh aduh keur lain age ringrang tadi teh cete lamun ieu hujan ngagebret mek dijemput we neng tadi teang ku ati ka ditu tadi teh rek mawa tudung cete tadi nama gitu nyantos satu neng lah ulah disimpen di dinya si kabita simpen heula we ka dapur nya atuhnya kan kade eta kade bahe atuh digotong gitu atuh keur masak kitu-kituna bararahe di belah jerona kade neng bihuna ge nya bihun jeung dagingna siap an kade eta toplesan we ranginang si alot si peot ke sok teu ngeunah eta teh kerangu nya jeung atuh simpen nya atuhnya kabita disimpen di dieu pamaling ke buka geura heeh ayo atuh nya nya ka dapur heula jeung